Dah, aing dipitahan di kolot aing. Aduh, kita meuli beas. Herawe mun panggih jeung awewe teh ieu mah ieu. Aduh. Wae lah kemi dewek mah. Bae lah. Teu ngawaro kumaha da dosa mereka kolot. Iya. Aduh, aya cewek meni hurung ngaparanya gitu. Aduh. Wow. Sabarkeun ah. Aya Neng Geulis. Nujuna, Neng Geulis teh di dinya lira. Pada tujuh naon, ah. Ih, meni kitu si Neng mah jutek teh. Tapi kata terus wae, kan ngaji kita dieu. Tupan telepat meureun aras maneh. Ah, Sinta Sasti Bimbo ngajakan ngabuburit. Tasa kita nuju ngatosan barudak eta. Tuh, wah di baturan heula teh nya. Sama Neng kita baru datang. Ya mohon, ah. Nah, gimana nongkrong teh jeung sila. Aduh. Disarekeun biar kieu teh asa balidag. Mana barudak sih ieu teh? Kudu mah kudu kacai heula ieu mah. Nah, kan ngalakan cai kana lain apa? Atau siapa ya yang Sinta Sasti? Hayu, apa sih yang enggak buat Neng Gelis mah? Bacot. Assalamualaikum, punten. Araya teh, Asal heki ya, Ning. nya asa jarempling dengan kamana teh. Waalaikumsalam. Geningan aya Septi ka dieu. Kosan teh tadi ngajak ngabuburit kumaha sih? Lalieur keneh meureun. Heeh, beneran. Aya Aaron bade ngajak ka baso. Ih, sang balik ngajak ngabaso. Ama ka dieu teh ngatur ieu. Septi karunya we nu geulis teh nu maturan. Naon sih ama kepedean? Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat.
Jangan duit ka mana ieu teh. Ari geus kieu teh asa beraringu. Jangan duit sugan pe ayeuna meunang Jang Fitra. Yang beli beas. Sia, aya duit cahaya euy. Duh, lumayan euy Jang Fitra. Itu pokoknya ngabuburit. Heeh, kok ngajak ngabuburit? Heeh, hilap tadi teh gogoleran efek teh karah katibraan. Hayu atuh. Biasa mau ngabuburit ke mana? Biasa ulang nongkrong hareup yuk. Tinggal di itu si As yang bingung. Ini duit euy. Naon siga nyuling-nyuling gitu. Mana keur meuli beas keur Fitrah di tadi cekumi. Aduh. Emang tadi mau duit gitu. Asik ditraktir baso. Boro-boro keur ngakir baso. Mana ieu duit lagi keur meuli beas Fitrah. Jeung eueuh duit lagi tingkah mana. Aduh aing aya bahan diamuk emang si Umi ya. Aing aing Tunggu karusu, tehangan lah bisa mulai di jalan atau di mana? tuh ya baturan layu tengan asa iya teu pararuguh nya yuk. Rezeki euy lumayan yang meuli beas teh Jang Fitra. Alhamdulillah ya Allah, ieu rezeki anak soleh lumayan lah. Urang beureun. Bener ya, dasar rezeki anak soleh. Menang ya, mangih rezeki. Lumayan yang meuli ieu beas Jang Fitra kek. Lumayan urang duit ya. Waduh astagfirullahaladzim. Mana sae teh? Mang. Naon? Eta duit saha? Duit urang atuh ieu mah. Lain. Urang tadi leungit duit. Ya di mana leungitna ieu teh? Eta tadi teh asa di ditu da. Duit urang mana di ditu ge. Anu bener. Mama bohong. Leungit di mana? Ya ini sabaraha? Geus sakitu. Sakitu sabaraha? Beas Fitra, aing jadi amuk, Umi, aing mau Leungit itu lain apa itu? Oh, kok iya berenang. bener ya. Bagi dua tuh. Boa, Baedan. Dua tuh mulai itu Umi. Bener ini anasa. Oke atuh ah. Terus Aduh, aing jadi salah kieu. Aing nu mangge duitna, baturan nu nyokotna itu kumaha ya teh. Aduh. Dasar dak bieu tah.